Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atuh. Di mana, Cuk? Balik ka Mang Ujang. Kadi heula tuh. Aya Priyogi abdi teh. Keun bae perlu mah. Kadi heula tuh ka Imangin. Oh. Teu paruh atuh di dieu dah. Urang asa kurang akuan. Hayu ka jero atuh. Hareudang ya. Nu bener ya teh. Hareudang ieu bari menikmati angin sepoi-sepoi. Bahasana lenggeng enak. Cik aya naon, Cuk? Kieu ye teh, tapi tong beja-beja ka batur. Sip we. Ari di dinya, Cuk. Beja-beja kumaha maka jeung harus cupan tidak aya nu ngarekam. Nah, gitu. Ari maneh atuh atuh. Cuk, zaman ayeuna mah dibun-buni ge hese, geus zaman terbuka, zaman transparan ayeuna mah. Oh, heeh bener mot. Ai kumaha urang teh ai teh ditingali lebar. Ai ditingali wow. Ai ilahi maksud apa wae lain transparan eta maksud teh ieu mah terbuka. Duh eta mot leuwih jelas. Cocok aslina eta mah. Bingung mikiran mana mah atuh cucak cocok. Mana nu kajelasanana? Eta mah kieu kesimpulanna mah cek urang mah. Di dinya teh arek aya perlu naon kasih complong ame ka urang teu pusing. Tulungan biana teh urang dekat complong. Urang teu kira rek pinjem duit 10.000. Jadi kan urang ge kamari ieu ngajual kulanter jeung keyboard. Ting kumaha? Atuh nama urang tulungan. Tarina dekat complong, urang teu pinjem duit. Aya dinya kadinya we butuh duit 10.000. Hah? 10.000. Ari maneh nginjem duit 10.000 keur naon? Itu budak hayang motor. Waduh. Cuk urang mah asa teu kapikiran nginjem duit teh 10.000 keur meuli motor. Kieu mot, ai keur meuli motor mah aya 15 juta. Duit teh ngan keur meuli beas eueuh. Waduh. Maneh mah salah kaprah. Lieur urang mah lieur mikiran maneh mah kudu diluruskeun. Bener mot, cek pamajikan urang oge mun bengkok mah kudu diluruskeun. Beus mah ka maneh wae ngomong ku geuning. Ai ku kitu mah cuk urang ge sarua enak teh keur lieur. Komo atuh zaman ayeuna cuk masih keneh kumaha kitu dina manggung-manggung teh masih kan gebyar gitu. Jadi jigana teh bararingung keneh tapi mudah-mudahan we keneh teu mungkin kieu. Contohna enak gara sok tukang seni mah nu sok kana upacara adat karieu. Oh, diri pribadi aya kanu ngalawak pop suna dangdut. Ayeuna mah masih keneh hese. Kieu cuk, ceuk emot mah ayeuna mah munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Khususna keur para seniman seniwati khusus anu aya di Jawa Barat. Umumna luar Jawa Barat. Mudah-mudahan we ayeuna mah cing loba deui jobna jeung para seniman seniwatina cing pada sarumangat semangat nya atuh hayu isuk pageteu urang sugan aya job kan hayu cuk.